hikayat kemarin itu mengenai jalma anu masantren di Jawa, masantren ka Hadramaut Yaman. Ngaran pondokna pondok Siyuna, pesantren Siyuna. Pimpinan Habib Al-Habsyi. Ngan eta murang kali orang Jawa nu masantren ka pondok Siyun aya di Hadramaut Yaman teh ngedul budakna teh. Sedengkeun bapak nama berharap eta budakna teh jadi jalma nu berilmu. Ditransfer terus ayeuna unggal detik supaya eta budakna henteu pegat milarian ilmuna alias dipake bakal nate kanggo sadidinten kanggo ngajina, kanggo nalarna, kanggo neangan ilmuna. Tapi kalah eta bakal nu ditransfer ku kolotna teh kalah dipake teu bener. Sanes dipake kanggo ngajar kitab, sanes dipake kanggo ngaji, kanggo bakal ngaji, tapi kalah dipake pesta makan, pesta minum dan salaina. Pake teu bener. Padahal bapak nama nyangka bahwa anakna teh rajin macaan kitab Kawaki, Kotrunada, Alfiyah dan lain-lain. Geus 5 tahun carita nama santren eta budak di pondok Siyuna Hadramaut Yaman. Bapakna ayeuna nitah uih wae eta murang kali disiapkeun ku bapakna parasmanan pesta ayeuna hajat nya kanggo nyambut murang kalina masyarakat sadayana dikumpulkeun. Kumpulah masyarakat sadayana. Terus nanya, terus ayeuna masyarakat teh piwarang ka eta budak teh piwarang pidato di payun, piwarang ayeuna ngadugikeun ilmu-ilmu anu salami 5 tahun di pesantren. Terus nanya masalah-masalah masyarakat. Ari pek teh eta jalmi teu bisa ngajawab naon kalah Tidinya bapakna teh langsung hejo beungeutna teh atana biru beungeutna teh hartosna isin ke masyarakat jeung ngarasa sedih. Murung di kamar teu kaluar imah. Akhirna gering, stres mikiran budakna. Ayeuna di pasantrenkeun geus 5 tahun leuwih tapi can bisa naon. Nah, gering eta bapana teh dugikeun ka maotna, dugikeun ka pupusna eta bapana teh maot bapana. Gara-gara mikiran eta budak. Nah, itu cerita kisah muridna Habib Al-Habsyi anu memang ngedul. Jadi urang ulah jalmi anu ngedul. Salajengna nu ayeuna nyamungkeun carita kamari nyaeta kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saur anjeunna judul kisahna nyaeta bahwa ridho guru itu lebih utama dari ilmunya. Atosna urang di pesantren itu tidak hanya ngaji hungkul, tapi plus untuk mencari ridho guru. Jangan sampai menyakiti guru, jangan sampai ayeuna tidak mentaati cariosan guru, bisi guruna teu ridho. Jangan sampai ayeuna melukai hati guru. Jangan sampai teu nurut karena naon anu dititahkeun ku guru. Jadi ridho guru lebih utama daripada ilmu. Nah, dicaritakeun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nuju masantren itu punya 2 balad, 2 soulmate, jadi tiluan. Nyaeta Ibnu Saqo jeung Ibnu Abi Asrun. Tingali saha babaturanna kayak pertanyaanna. Saha babaturan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ibnu Saqo jeung Ibnu Abi Asrun. Nah, eta ingat. Soulmate na Syekh Abdul Qadir Jailani nuju masantren teh nyaeta Ibnu Saqo jeung Ibnu Abi Asrun. Palinter cerdas duanana oge. Pangna milih anu cerdas babaturanna, pangna milih anu cerdas karena supaya nanti aya ilmu anu teu ka hati ku Syekh Abdul Qadir ditanyakeun ka eta Ibnu Saqo jeung Ibnu Abi Asrun. Teu lila ayeuna anjeunna ngarariung ngobrolkeun diajak ku Syekh Abdul Qadir menuju ka waliullah. Ka wali Allah nu ayana di dataran bagian Hanaf di negara eta kalebak jauh. Nu mana eta wali Allah teh sok dijiarahan terus menerus, dijiarahan, disumpingan, ditamuan ayeuna ku berbagai ayeuna manusia kalangan di berbagai daerah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ngajak ka Ibnu Saqo sareng Ibnu Abi Asrun, hayu urang ka ditu angkat.
Tah ngan bareda niatna. Hiji Ibnu Sako niatna kumaha? Ibnu Sako niatna nya tuh kuring gerek hayu urang ngilu ka ditu. Ngan niat kuring mah rek nanyakeun hiji mas Allah anu hese. Nu hese dijawabna eta masalah teh. Saingga engke teh bakal hese ngajawabna eta wali Allah teh. Gitu. Tujuanna ek ngengera, ek ngetes. Nu kadua Ibnu Abi Asrun. Ibnu Abi Asrun mah sarua nya menta ayeuna ek nanyakeun masalah anu teu kapikir. Sampaikeun ka manehanana ke bakal ngajawab lah, bakal ngajawab ayeuna mau bisa ngajawab intina masalah teh. Eta wali Allah teh. Nu katiluna Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Dugi ka mana kamari ngalogatna? Nah, waqala jeung ada ngomong. Aya tujuan Ibnu Asrun. Waqala jeung nyarios ngebut. Saya Ibnu Abi Asrun, Ibnu Abi Asrun. Wa ana kana lapadu ana. Wa ana jeung ari kuring. As'alu eta nanya kuring. Wa ana jeung ari kuring. As'alu eta nanya kuring. Tingali nu aya saha? Opik. Mana ke mana? Hah? Si Rahmat mana di mana? Kayak di dia. Wana jeung ari kuring. As'alu eta nanya kuring. As'alu eta ek nanya kuring. Hu ka itu Ibnu Abi Asrun. Hu ka itu Ibnu Abi Asrun. An mas'alatin tina masalah. An mas'alatin tina masalah. La aro anu teu uninga kuring. La aro anu teu uninga kuring. Hu ka hu la aro anu teu uninga kuring. Teu ngarti kuring. Hu ka itu gawas. Hu ka itu gawas. Ma kana naon madza kana naon perkara ya kudu ngucap itu gawas. Ya kudu ngucap itu gawas karena itu madza. Fiha dina itu masalah. Pakola tuluy nyarios itu. Jadi Ibnu Abi Asrun marek nanyakeun masalah anu teu ngartieun kumanehanana. Bejeung deui engkena si itu nate madza ya la arahu madza yaqulu fiha. Si wali Allah nage moal bisa teu ningaeun cara ngajawabna eta masalah. Tuluy we pakola hampir mirip lah Ibnu Sako jeung Ibnu naon ngaranna Ibnu Abi Asrun. Ek nanyakeun masalah ka ditu na teh lain ek ngalap berkah tapi rek nanyakeun masalah rek ngetes. Pakola tuluy nyarios itu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun. Pakola tuluy nyarios itu Ibnu Sako jeung Ibnu Abi Asrun. Rujukeun ku rumus. Lahu ka itu Abdul Qadir. Wa anta jeung ari anjeun, ya Abdul Qadir hayy Abdul Qadir. Wa anta jeung ari anjeun eta ek nanya naon? Takdirna kitu dibuang khobarna wahad kuma yola mujaidun kama taqulu zaidun ba'daman wa anta jeung ari anjeun eta rek nanya naon takdirna wa anta tasal wa anta jeung ari anjeun tasalu eta rek nanya naon ya Abdul Qadir ari anjeun rek nanya naon pakola maka ngawala itu Abdul Qadir wa ana akhruju ilaihi li ziyarati multamisan min barakatihi. Wa ana jeung ari kuring ceuk si Abdul Qadir jana wa ana jeung ari kuring akhruju eta kaluar kuring rek kaluar ayeuna ilaihi menuju ka itu gaos li ziarati karena rek ziarah li ziarati ohnya ta wieu tah taela nun geus jazakallahu dan kagantosan li ziarati karena bade ayeuna ziarah multamisan barina anu neangan min barokati tina kabarokahan itu gawas goiro sailin anu henteu nanya lahu ka itu gawas ansain tina hiji perkara jadi kuring ayeuna angkat ayeuna ziarah ka eta wali Allah teh lain ek nanya keun naon, lain ek ngetes, tapi rek naon rek ngalap berkah, rek ziarah we murni ngalap berkah da eta teh wali Allah. Itu Syekh Abdul Qadir maniatna alus. Fa inna mitla hada maka saya kosna
pantarna ieu akhruju ilaih fa inna mitlada maka saya kosna pantarna ieu akhruju ilaihi masghulun eta nu katungkul bima ku perkara wari tuma a'dhamu eta anu leuwih agung mindalika tina itu sa'ilin lahu tuh ternyata niat si Abdul Qadir nyata erek berkunjung ka Syekh eta teh ngalap berkah itu lebih utama, lebih unggul, lebih ayeuna agung niat itu daripada erek nanyakeun masalah, daripada erek nyera-nyera ayeuna ngetes suatu masalah. Wahya jeung ari itu al hadratu wahya jeung ari itu kamana ieu wahya jeung ari itu ziarah al hadratu al ahadiyatu as-somadaniyatu al hadratu eta kapangersa al ahadiyatu anu hiji al ahdiyatu anu bangsa hiji esa al ahdiyatu anu bangsa hiji as-somadiyatu anu bangsa luhur di tatagenan. Jadi ziarah itu berkunjung itu justru itu berharap karena karidoan anu maha esa sahate Gusti Allah anu maha luhur anu maha di tatagenan eta Gusti Allah. Tah beres singkat carita nu tiluan eta singkarti jalma tiluannya si Abdul Qadir Ibnu Saqo Ibnu Abi Asrun nginci tiluan eta dengan tujuan masing-masing. Anu dua mah tujuan anak erek nanyakeun masalah supaya teu bisa ngajawab si eta wali natenya ngetes. Anu hiji mah si Abdul Qadir tujuan teh murni ngalap naon ngalap berkah ka wali. Ini tages kitu pahorojo hari ini teh pahorojo maka arinit itu nu kabeh pahorojo maka arinit nu sadayana saha teh sok papa me apal si Abdul Qadir Ibnu Saqo Ibnu Abi Asrun alhadihil maqasidi bari netepan karena ieu pirang-pirang niat alhadihil maqasidi bari netepan karena ieu pirang-pirang niat wan niati tegasna pirang-pirang niat bari mawa niat masing-masing anu berbeda teh padaku tuluy ngetrok itu nu sadayana alaihi kaitu gaos kawaliullah teh babadari kana panto imahna ketrok we. Assalamualaikum itu disunahkeun ana 3 kali. Ketika assalamualaikum 3 kali taya uih deui teu kenging assalamualaikum deui teu meunang. Jadi assalamualaikum sabari kali? Assalamualaikum sekali. Tayang assalamualaikum 2. Assalamualaikum 3 kali. Tos 3 kali mah itu teu meunang ayeuna ngucapkeun assalamualaikum deui. Itu aturan dina hadisna. Padaku tuluy ngetrok ulah waka ngetrok deui teu sopan. Padaku tuluy ngetrok alaihi karena ka itu gawas babadari kana panto. Ieu mungkin ayeuna Ibnu Abi Asrun jeung saha? Jeung nu hiji teh Ibnu Saqo kalah geus diketrok pantona. Wa pataha jeung muka dak lahum ka itu nu kabeh nu tiluan sahal gausu wali Allah wa abdoa jeung ngendorkeun itu gawas alaihim ka itu nu sadayana fil khuruji dina kaluar ilaihim ka itu anu sadayana tuluy eta pas dibukakeun pantona teh sok calik gitu. Wa abdu alaihim fil khuruji ilaihim tuluy ayeuna wali Allah teh lila kaluarna teh cicing heula lila kaluar lila mangihanana berarti nepikeun ka keseleun di ruang tamu teh contohna teh gitu. Paba'da muddatin maka dina samangsa dahola asub itu gaus alaihim ka itu nu sadayana
alaihim gaitum sadaya kakarek we lebet jana eta wali Allah teh karuang tamu ka anu tiluan tadi nyamperkeun wahwa bari ari itu gaot magdobun eta anu ambek mukana teh berubah anu ambek magdobun eta anu ambek eta saha teh eta waliullah teh nyamperkeun kana tiluan teh bari muka ambek kartos teh sok aya lamun kadang namu bari mukana teh ambek kan ka bedanya mukana teh ambek labasa anu make itu gawat labasa anu make itu gawat labata anu make itu gaos khilatal wilayati kana pakaian wali khilatal wilayati kana pakaian wali khilatal wilayati kana pakaian wali nganggo jubah contohna lamun pakaian wali teh kitu nganggo ayeuna nganggo udeng tapi rada ambek kanu tiluan eta teh tuluy waqala tah ieu kaanehanana guru Nasyabul Qadir ieu wali Allah nu dipendakan bisa ngabaca hate nu jalma nu tiluan eta jadi tos kabacaeun teu kudu ngobrol nu tiluan eta teu ngobrol teu kudu ngobrol oge langsung guruna terangeun kana nu aya dina hatena masing-masing tujuan tadi di pasantren kan beda-beda tujuanana nya aya anu ek ngetes aya nu nyak masalah aya ayeuna anu ek ngalap barokah waqala tah jol ngomong waqala jeung ngomong itu gawat waqala jol ngomong gawat lahum ka itu nu sadayana ujug-ujug ngomong we eta guru teh pas keluar teh bari angoan wali ngomong kumaha amma angta ya ibna saqon kharajta ilaina tahtabiruna an mas'alatin kada pajawab kada wa ya fi kitab kada fi sahifati kada wabayan lahu dalika tah cariosan hiji heula nya ka ibnu saqo heula amma anta anapun ari anjeun ibnu saqo tuh ditebak langsung ngobrol si wali Allah nate amma anta anapun ari anjeun ya ibnu saqo hei ibnu saqo kharajta eta geus kaluar anjeun ilaina menuju ka kami tahtabiru barina rek ngetes anjeun nah ka kami an mas'alatin tina hiji masalah kada anu ieu dibejakeun masalahna teh anjeun ibnu saqo pasti kesini anda itu mau ngetes suatu masalah tentang A B C D E F G tentang masalah teh dibejakeun langsung kabaca langsung molohok ibnu saqo ge hafaleun kana hate winya langsung pajawabuha maka ari jawabanana ieu masalah ku eta waliullah teh pajawabuha maka ari jawabanana ieu masalah kada eta kieu dijawab panjang kada teh eusina pakada eta ieu dibejakeun bla 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 beuki ngajengok padahal tadi ibnu saqo teh tujuanna teh supaya sugan we teu bisa ngajawab kan itu ari pek teh dijawab perlente wahya jeung ari ieu masalah tapi kitab kada dijawab kitab kada eta tetep dina kitab ieu kitab kada dina kitab ieu disebutkeun ieu masalah teh aya dina kitab ieu na kitab ieu begitu juga fi sahifati kada dina halaman sakian sakieu nah ieu teh halamanna dina halaman sakieu na kitab ieu mah halaman sakieu juz sakieu dijelaskeun perlente wabayana jeung mertelakeun itu gawas lahu ka itu ibnu saqo dalika kana itu masalah langsung ngarepeh teu ngobrol naon ibnu saqo teh sabab kaget kok bisa tahu itu waliullah kana naon anu aya dina hatena sehingga dijawab setiap masalah nu aya dipertanyakeun dina hatena terus nu hiji deui beres ta ibnu saqo tuluy eta syekh eta waliullah teh ngagobrolan kana hiji deui kasaha ibnu abi asrun waqala jeung nyarios encan ngomong ka eta heula kasaha heula ka ibnu saqo heula can dibereskeun obrolanna waqala jeung nyarios itu gawat jeung nyarios itu garos lahu ka itu ibnu saqo masih keneh nyambung ka ibnu saqo keneh encan kabatur ukhruj kudu ditah keluar sia eta ibnu saqo diusir ukhruj kudu keluar anjeun pa ini karena saya kosna kuring
Paini karena saya kosna kuring. Aro eta ningali kuring. Aro eta ningali kuring. Narol kupri karena seuneu kakupuran. Narol kupri karena seuneu kakupuran. Tal tahibu anu nguntab. Tal tahibu anu nguntab itu narol kupri. Apal teh nguntab seuneu kaki gituan. Tal tahibu anu nguntab barina nguntab itu narol kupri. Baina adlaika antara iga wekasan anjeun. Baina adlaika antara iga wekasan anjeun. Keluar sia kuring ayeuna ningali ayeuna seuneu kakupuran anu terus-terusan bergemuruh, anu terus-terusan nguntab dina iga wekasan anjeun. Tuh kabacanya, kabaca niat jahatna eta Ibnu Sako. Nungkena dina akhir cerita Ibnu Sako itu akan menjadi ayeuna keluar tina Islam. Jelema cerdas baca Abdul Qadir tapi jadi murtad. Jadi ayeuna Nasrani kayak aya di akhir ceritana. Akhirnya diusir lah Ibnu Sako ti imah eta waliullah. Jig keluar sia maneh mah dina hate maneh aya naon niat goreng aya ayeuna seuneu kakupuran. Tuluy geus beres eta. Hiji deui terus nu kaduaeun sa Ibnu Abi Asrun. Wa ama anta jeung anapun ari anjeun. Wa ma anta jeung anapun ari anjeun ya ibna Abi Asrun hei Ibnu Abi Asrun ya ibna Abi Asrun hei Ibnu Abi Asrun pahorojta maka keluar anjeun pahorojta maka keluar anjeun tasalu bari narek nanya anjeun tasalu bari narek nanya anjeun na ka kami an mas'alatin tina hiji masalah an mas'alatin tina hiji masalah ilmiyatin nu bangsa ilmu ilmiyatin nu bangsa ilmu litaro karena supaya yang ningali anjeun litaro karena supaya yang ningali anjeun makana perkara nakulu ngajawab kami kana itu ma fiha dina itu masalah anjeun Ibnu Asrun apal kuring oge ceuk waliullah eta teh anjeun keluar berkunjung ka dieu arek nanyakeun hiji masalah memang anu masalah eta teh masalah anu ilmiah masalah anu ayeuna bertendensi atas ayeuna keilmuan karena anjeun supaya tahu jawaban kuring kan sebenarnya gitu maka hiya dijawab langsung ku sehna teh ku wali Allah na teh iya ari ieu masalah kada eta ieu iya ari masalah kada eta ieu masalah pertanyaan teh maneh teh bakal nanya ieu maneh teh bakal nanya ieu A B C D disebutkeun bla 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 wajabu hajeng ari ieu jawabna masalah wajabu hajeng ari jawabna ieu masalah kada eta ieu adapun jawabanna kieu dibejakeun fi kitabi kada dina kitab ieu ukhruj keluar anjeun kudu keluar anjeun ulah keluar ukhruj kudu keluar anjeun fa inni karena saya kosna kuring aro eta ningali kuring ad-dunya kana dunya takhro barina tumiba itu dunya takhro barina itu tungkul takluk itu dunya takhro barina takluk tumiba itu dunya alaika ka anjeun nah di keluar sia ulah ayeuna ka jero ka mana keluar sabab ayeuna kuring apal dina teh maneh teh hayang ayeuna dunya maka maneh bakal menangkeun dunya jig moal menangkeun akhirat maneh bakal menangkeun dunya gitu. Hiji deui berarti Ibnu Abi Asrun beres tinggal hiji deui anu can ditanya teh saha Syekh Abdul Qadir ayeuna bagian di cariosan ku wali Allah teh wa amma anta jeung anapun ari anjeun ya waladi hai anak kuring Abdul Qadiri tegasna Mas Syekh Abdul Qadir kharajta eta kaluar anjeun tal tamisu barina neangan anjeun barokatina kana kabarokahan ti kami wa matlubuka jeung ari tujuan anjeun insya Allah hasilun eta nu hasil tujuan anjeun insyaallah hasil da anjeun ka dieu teh arek naon ngalap berkah rek neangan berkah ti kami
tujuan anjeun insyaallah ku Allah diwujudkeun bakal hasil gitu. Wa kaani jeung kaya-kaya saya kosna kuring, wa kaani jeung kaya-kaya saya kosna kuring, bika ka anjeun takulu ngucap eta ngucap anjeun, takulu eta ngucap anjeun, seolah-olah kamu itu berkata seperti ini ka kuring teh, qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Ta eta nu kudu digaris bawahi itu cariyosan si Abdul Qadir nu jadi sultanul aulia, nu jadi raja na para wali teh tah akibat cariyosan ieu. Cariyosan si Abdul Qadir jadi wali, jadi ayeuna raja na wali sa-alam dunia, jadi sultanul aulia, raja na wali itu adalah cariyosan ieu. Qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Kumaha cenah? Qadami hadihi ala raqabati kulli wali. Cirian eta bakal aya na pertanyaan tah. Qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Itu cariyosan si Abdul Qadir anu nempatkeun anjeunna jadi sultanul aulia, jadi rajana para wali sa-alam dunia. Qadami kumaha? Qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Logatna qadami ari dampal suku kuring, qadami ari dampal suku kuring, qadami ari dampal suku kuring, hadihi anu ieu saur si Abdul Qadir, hadihi anu ieu tegasna anu ieu ala raqabati kulli waliyin, eta tetep dina luhureun pundukna sakabeh wali. Ala raqabati kulli waliyin, eta tetep luhureun pundukna sakabeh wali. Ala raqabati kulli waliyin, eta tetep luhureun pundukna sakabeh wali. Jadi kumaha si Abdul Qadir? Dampal sampean kuring nu ieu cek si Abdul Qadir teh, ieu teh bakal aya dina pundukna sakabeh wali. Hartosna sakabeh wali aya dina bawah telapak kaki si Abdul Qadir. Aya dina bawahan berarti si Abdul Qadir itu adalah wali kutubnya. Wali naon? Kutub. Sejenna wali amjad, wali abdal, wali autad. Itu adalah wakil-wakil ti anjeunna. Da ayeuna sampean si Abdul Qadir teh aya dina pundukna sakabeh wali. Jadi sakabeh wali itu aya dina bawah nah si Abdul Qadir disebut we naon sultanul aulia. Tah eta teh bahasa eta teh meunang cariosan guruna kawitna teh. Anjeun teh bakal ngomong kitu. Cek guru nu tadi teh, cek wali Allah teh. Anjeun teh seolah-olah anjeun ngomong qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Sok kalah tadi kumaha? Qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Kalian dia ame katalah qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Dampal sampean kuring nu ieu cek si Abdul Qadir eta teh aya dina luhureun pundukna sakabeh wali Allah sa-alam dunia. Paham teh? Jadi we sultanul aulia, rajana para wali. Pauroju tuluy kalaluar, pauroju tuluy kalaluar itu nu kabeh jami'uhum tegasna masa kabehanana itu nu tiluan si Abdul Qadir, Ibnu Abi Asrun, sareng Ibnu Saqo. Ingdal tausiti payuneun eta wali Allah kaluar ini geus beres. Pama tah ieu carita selanjutnya. Pama madot maka henteu liwat. Pama madot maka teu liwat. Naon mudatun samangsa. Naon mudatun samangsa. Yasiratun anu saeutik itu mudah. Yasiratun anu saeutik itu mudah. Illa wadunya angin digero. Illa wadunya angin jeung digero. Saha Ibnu Saqo. Bi amril maliki kana parentahna raja. Bi amril maliki kana parentahna raja. Li ayyasiro karena supaya yen lempang itu Ibnu Saqo. Li ayyasiro karena supaya yen lempang itu Ibnu Saqo. Ila ulama innasoro kajaminu berilmu tinasoro. Ila ulama innasoro kajaminu berilmu tinasrodi. Payujadilu maka ngadebat itu Ibnu Asrun. Payujadilu maka ngadebat itu Ibnu Asrun. Hum kaitu nasoro, hum kaitu ulama nasoro. Liana malikahum karena saya kosna rajana itu nasoro. Liana malikahum karena saya kosna rajana itu nasoro. Tolaba eta nyupri itu malik.
tolaba eta nyupri itu malik min malikil muslimina ti raja muslimin, min malikil muslimati raja muslimin, alama kana anu leuwih pinter, alama kan nupang pinter, alama ahli baladihi kan nupang pinter nati penduduk nagarana itu malik, alama ahli baladihi kan nupang pinter ti penduduk nagarana itu malik, alama ahli baladihi kan nupang pinter ti penduduk nagarana itu malik. Liu jadi lu karena supaya yang ngadebat itu, liu jadi lu karena supaya yang ngadebat itu ayeuna Nasoro, itu ulama Nasoro, huka itu Ibnu Sako, huka Ibnu Sako ditantang Ibnu Sako ku ayeuna misionaris Nasrani. Pajamaah tuluy ngumpulkeun, pajamaah tuluy ngumpulkeun, pajamaah tuluy kumpul, pajamaah tuluy kumpul sa ahlul baladi penduduk negara, sa ahlul baladi penduduk negara, padalu tuluy naruduhkeun itu ahlul balad, padalu tuluy naruduhkeun itu ahlul balad, huka itu malik, huka itu malikil muslimin, huka itu malikil muslimin ala Ibnu Sako ka Ibnu Sako, ceuk kabeh masyarakat teh tuh Ibnu Sako nupang pinterna mah, caha Ibnu Sako tuh nupang pinter dituduhkeun ku kabeh masyarakat. Akhirna waqalu jeung nyararios itu ahlul balad, waqalu jeung nyararios itu ahlul balad, wa kana lapan wa ari Ibnu Sako, wa ari itu Ibnu Sako, al azkau eta anu pang pinter pang cerdasna, al azkau eta anu pang cerdasna, al azkau eta anu pang cerdasna, wal a'lamu jeung pang pinterna, wal a'lamu jeung pang pinterna, wa amaro jeung marentah, wa amaro jeung marentah, wa amaro jeung marentah itu malik, itu malik, wa amaro jeung marentah itu malikun Nasoro, wa amaro jeung marentah itu malikun Nasoro, ka itu Ibnu Sako, ka itu Ibnu Sako, ayar hila kana yen berangkat itu Ibnu Sako, ayar hila kana yen berangkat itu Ibnu Sako, ayar hila kana yen berangkat itu Ibnu Sako ila jihatin Nasoro ka ayeuna ka arah-arah pirang-pirang Nasrani, ila jihatin Nasoro ka arah-arah pirang-pirang jalmi Nasrani, ka orang-orang Nasrani, ila jihatin Nasoro ka arah-arah orang Nasrani. Palama wasola tuluy dina samang-samang sadatang, datang, palama wasola tuluy dina samang-samang sadatang itu Ibnu Sako, palama wasola tuluy dina samang-samang sadatang itu Ibnu Sako, baladahum kana garana itu Nasoro, baladahum kana garana itu Nasoro, nepi we ayeuna ka kanaon ngaranna teh ka gerejana Nasrani contohna teh nya Ibnu Sako teh. Roa tah keur didinya teh roa maka ningali itu Ibnu Sako, roa maka ningali itu Ibnu Sako imroatan ka hiji awewe, imroatan ka hiji awewe nu geulis, Nasraniatan anu bangsa Nasrani, Nasraniatan anu bangsa Nasrani, pasako tuluy ayeuna kapicut, pasako tuluy ayeuna kapicut, terang kapicut tuh. Kapicut itu Ibnu Sako. Jadi hatena teh langsung non kaketuk hoyong bogoh, pasako tuluy bogoh lamun kaketuk kapicut itu Ibnu Sako, haka itu imroatan, haka itu imroatan Nasraniatan tuluy bogoheun ka awewe Nasrani, itu da geulis teh ya. Ibnu Sako teh pas datang ka gereja teh debat jeung sakabehanana ulama Nasrani teh. Wabtatana tuluy narima kapitnah Ibnu Sako, wabtatana tuluy narima kapitnah Ibnu Sako, bihaku itu imroah, bihaku itu imroah, akhirnya terciduk, akhirnya naon? Terciduk paduduaan contohna teh. Nah, pahotoba tulu maka ngahitbah, pahotoba maka ngahitbah itu Ibnu Sako, pahotoba apa ngahitbah teh ngalamar, pahotoba maka ngalamar itu Ibnu Sako, pahotoba maka ngalamar Ibnu Sako haka itu imroah, haka itu imroah min abihati nuti bapana itu imroah, min abihati bapana itu imroah, paba maka nolak, paba tuluy nolak itu abi, paba tuluy nolak itu abi, mung mau dikawinkeun ka maneh ceuk bapakna eta awewe Nasrani teh. Illa ayat heula pek bae kawin asal maneh kudu asup Kristen, asal maneh kudu asup Nasrani. Illa ayat heula angin yen asup itu Ibnu Sako, illa ayat heula angin yen asup itu Ibnu Sako, pi dinihim dina agamana itu Nasoro, pi dinihim dina agamana itu Nasoro, kecuali maneh daek heula jadi ayeuna orang Nasrani, asup kana agama Nasrani, pek bae ayeuna asup kana Nasrani mah bae maneh ayeuna ngawin ka anak kuring. Padahal tuluy asup itu ibunya
Jadi ayeuna murtad pada hola tuluy asub itu Ibnu Sako. Pada hola tuluy asub itu Ibnu Sako. Dinahumkan agamana itu Nasoro. Dinahumkan agamana itu Nasoro. Wa tanassara jeung jadi Nasrani. Wa tanassara jeung jadi Nasrani itu Ibnu Sako. Na'udzubillahi min dzalik. Ayeuna ngorbankeun agama, ayeuna melaan awew. Nas'alu nyuhunkeun abdi tuh, nas'alu nyuhunkeun abdi kita urang sadayana Allah ka Gusti Allah, Allah ka Gusti Allah, asalamata kana kasalamatan, asalamata kana kasalamatan, wal afiata jeung kana kawarasan, wal afiata jeung kana kawarasan mindalika tina itu tanasoro, mindalika tina itu tanasoro tina jadi Nasrani. Mudah-mudahan urang mah diraksa ku Allah henteu kagoda ayeuna jadi umat Kristiani atanapi Nasrani. Wa ma Ibnu Asun tuh cilaka akhirnya naon cenah Ibnu Sako cilaka karena tadi teh sagawaya ayeuna ngadatangan wali Allah kala ngepes teh. Wa ma Ibnu Abi Asrun jangan apun ari Ibnu Abi Asrun, wa ma Ibnu Abi Asrun jangan apun ari Ibnu Abi Asrun pawala maka eta nguasani pawala maka eta nguasaan atau nguasaan huka itu Abdi Ibnu Abi Asrun sal maliku raja Amro au Kopi kana marentah kana nguruskeun pirang-pirang wakaf wasadaqati jeung pirang-pirang zakat paatat maka datang naon adunya duit dunia mingkuli janibin ti berbagai arah mingkuli janibin ti berbagai arah waropa jeung nyaho itu Ibnu Abi Asrun anna hada kana saya kosna ieu atat dunya anahada kana sakusna ieu atas dunia min da'watil gausi eta tetep tina doana wali Allah tadi min da'watil gausi eta tetep tina doana wali Allah wala haula wala quwata illa billahil azim wa malatunya ayeuna Ibnu Abi Asrun mah ayeuna kalah balik tidinya teh dititah jadi nguruskeun bangsa zakat jadi pamarentah mah bangsa ayeuna wakaf akhirna dunia menang itu menang arto seueur anjeunna teh menang dunia tapi akhirat mah duka. Wa amal habibu ta jeung anapun ari kakasih Abdul Qadir tegasna masih Abdul Qadir Al-Jilani painahu maka saya kosna itu Abdul Qadir balago eta nepi itu Abdul Qadir al maqam al ali al maqam kana darajat al aliya anu luhur itu maqam ari si Abdul Qadir mah nepi kana darajat anu tinggi hatta soro sehingga jadi itu Abdul Qadir atas soro sehingga jadi itu si Abdul Qadir yaqulu eta ngucap itu si Abdul Qadir ucapan naon tadi nu ditalar naon ucapanana qadami hadihi ala raqabati kulli wali sekali deui qadami hadihi ala raqabati kulli wali qadami ari toslah logat manu tadi diulang di atuh qadami ari dampal sampean kuring kodami ari dampal sampean kuring hadi tegasna nu ieu ala raqabati kulli waliyin eta tetep dina luhureun pundak dina luhureun aina tak na sakabeh wali ala raqabati kulli waliyin eta tetep dina luhureun tak pundak sakabeh para wali wa balago jeung nepi naon sautuhu suarana ieu si Abdul Qadir wa balago jeung nepi kadenge naon sautuhu suarana ieu si Abdul Qadir jami'al auliya ika sakabeh para wali cariosan si Abdul Qadir qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin bahwa dampal pak sampeana di atas kaki para wali itu kakuping ku sakabeh wali sa alam dunya cariosan eta teh wa ta'u jeung ieu teh naon ngunglekeun nya wa ta'u jeung ngunglekeun apa ngunglekeun mastaka ge atuh kumaha nya nungkulkeun wa ta'u jeung nungkulkeun itu aulia ngunglekeun itu aulia lahu ka itu si Abdul Qadir rusahum kana pirang-pirang mastakana itu aulia tuh kieu oh muhun ungleuk artinya muhun mangga sakabeh wali sa alam dunia teh kakuping suarana aya nu keur wiridan walina teh aya nu keur di guha keur tapa aya nu keur di masjid keur wiridan aya nu keur di bumi keur maca kitab walina teh kan rupa-rupa wali Allah teh kakuping nah ieu suara naon aipek teh suara qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin ungleuk para wali teh oh eta si Abdul Qadir
Abdul Qadir uningakeun langsung para wali. Ingda makolihi mungguh ucapanana si Abdul Qadir. Inda makomihi mungguh ucapanana si Abdul Qadir. Hada tegasna mah qadami hadihi ala raqab hada tegasna mah ieu qadami hadihi ala raqabati kulli waliyin. Wa ad'anu jeung ayeuna tunduk. Wa ad'anu jeung tunduk itu aulia. Wa ad'anu jeung tunduk mengiyahkan tunduk ayeuna mengakui itu aulia lahu ka itu Syekh Abdul Qadir. Ayeuna jadinya mengakuilah para kabeh wali Allah anu diharewaskeun lewat suara itu ayeuna mengakui karena bahwa Syekh Abdul Qadir teh naon sultanul aulia sultanul aulia rajana para wali sabab sampeana dampal sampean Syekh Abdul Qadir aya dina hurun tak-takna sakabeh para wali salam dunia ieu carita dicanak tina kitab Al-Qawaidul Mukhtarah halaman 37. Begitu juga di kitab Tuhfatul Asyraf. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mangga diaos ngalap berkah ka Syekh Abdul Qadir. Aya waktos 5 menit deui mangga diaos. Maupi ngabagikeun. Sok baca. Silpi canak itu. Bagi. Cok bagikan heula naon eta? Naon ieu? Tah eta heula bagikeun. Naon eta? Tah ieu heula bagikeun sok ke itu sasana. Hah? Sok bagikeun ieu sadayana. Sok pameget campur we. Hah? Henteu campur we hiji-hiji. Contoh ieu hiji-hiji. Korma hiji ieu hiji, dodol hiji kitu. Campur sok. Bagikeun sadayana. Ningali hal ka dia. Saya bagikan ka istri. Sok sadayana heula bagikeun heula. Weni ai kamari